Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deden dan ditemani dengan Mang Elang dalam channel Lokalitas. Dalam segmen ngabudahnya Mang, tanda pina bahas budaya daerah. Bahas budaya daerahnya, pokoknya mah patengin terus sampurasun. Dina segmen kali iya, dulu nu di kampung Baraya nu di kota, kalaresan ya sim abdi di DT-nya mendakan pusaka gitu Mang. Nu disabat nama pusaka gitu. Mung abdi teh bade naroskeun ka Mang Elang gitu. Kan Mang Elang teh di Duhung Pasunan. Kada tosan aji gitu. Nya, naon eta teh? Tah ieu barang mah. Ya ada aya mah tukang kineu. Nya ka tukang kineu oge paham beda gitu. Mun. Manya abdi kudu naroskeun ka tukang gapleh. Enten kumaha? Tah ieu teh naon gitu Mang Elang. Soalna nya ieu teh panimu lah gitu mah. Panimu kumaha mun aya silsilahna. Nya panimu kieu kan abdi teh di jalan tadi teh nya menuju di jalan gitu. Nya menakan gitu panimu pamanggih. Berarti sanes si luluhur atuh. Sanes. Gede milik. Euy bagea. Gimana manghina aing ka ditu ah? Kan kedah ku atos. Aya. Kumaha. Nya ieu teh kitu kumargi nya dulu urang teh kan awam gitu mah nya abdi geus tolol atuh ah. Marisa teh dina perihal tosan aji gitu. Nya. Mang Elang teh ku abdi pribadi teh tos diangken gitu dina bidang tosan aji mah pangartina teh tos luhung gitu abdi mah. Ah, jauhkeun Kang. Abdi mah da ukur sepungkul. Sakedik we ngamumule gitu ai kenging menak mah aduh bagea pisan Kang abdi itu. Entong. Juga teh Kang abdi guys. Mang Elang gitu. Mang Elang tos seueur tanya bilih anu peryogi karis. Jing guys. Ka Mang Elang we. Ieu gelasna meuni teu nyeni. Katawisnya ieu gelas. Teu nyeni. Kopi lah. Itu Mang Elang itu naon nupina itu cik kumaha jelaskeun gitu. Nya ieu mah menurut pemaparan abdi nya Kang margi da abdi gen teu apal teu patos terang namungnya sa pemenakna abdi we gitu meureun nya ke urang taroskeun kana langkung kuninga di mobil khususnya eta tadi mana di mana paguyuban Duhung Pasunan engke tapi na dinusupkeun berikutna kana langkung uluna gitu mangnya nya jelas kan ieu mah pemaparan abdi we anu ngan saayana gitu tapi nya sayana we gitu lah kieu Mang nya sanajan urang teh sasieun sabeunyeureun we kitu cik atuh pangartos ti Mang Elang meureun manawi tiasa edukasi meureun ka dulur-dulur urang nya insyaallah tah tok da abdi oge edukasieun gitu ja gitu tah Mang Elang itu naon atuh lah gitu urang teh isin itu salah kasih nama cik teh nya ieu teh pusaka naon pusaka teh Kang nya bi teh naon ka Mang Elang pusaka teh naon gitu pusaka teh ieu nya salah teh teh pusaka bila anu naros pusaka teh ieu eta nya tah ieu teh disebutna teh keris tapi tah acan bisa disebat keris margi tah acan dipesek ku urang bahwa pas dipesatnya ku urang teh meureun ayeuna disebut katawisna siga keris ai pas dipesat gosong piraku gitunya satu frekuensi gitu kan orang kudu bisa melihat bahwa nu disebat kerisnya naonna nya nu disebat kerisnya pan isinya atau tapi bilah nah ada imah da carangkana nya warangkana gitu mata kurang buka heula nya dibuka tuh nya dibuka atuh da supartos abi terang nya abi pribadi sareng dulur-dulur itu can dibuka atuh nya kan dibuka gitu. Oh berarti tadi menak teh can dibuka acan atuh ku abi di parawanan nanya teh sawiyo astagfirullahaladzim kieu guys urang buka heula nah namun kanggo adab-adabannya ngandak pusaka nya tong dileleweudeikeun da ieu teh meureunnan benda nu penuh nilai sinareng histori atuh leres teu mun teu ku urang dipusi-pusi rek usaha deui leres teu nya kadang sok lucunya kadang sok lucu orang-orang urang teh lamun nu kieu diklaim ku batur amuk-amukan tapi pelestarianna mana gitu atau minimal hoyong terang heula we nya bener itu kan tong sok dikaitkeun we kanu hal-hal anu eta lah pangpangna mamang abi ieu mah pribadi tapi satacana punten ieu mah kada dicolongan ku abi gitu ninggal gitu mang dina siaran naon siaran bola duka siaran naon gitu nya film-film ada film lah gitu nya biasa nama keris teh sok dikait-kaitkeun teh mang jeung dukun santet geuningannya wah cenah ieu
ulah ieu mah cenah aya jurigan cenah sok kitu geuningan mah. Nya. Eta teh kumaha nah benar apakah kumaha gitu. Eta teh salarasna bisa jadinya bisa jadi sanes. Jadi kembali lagi kepada pemikiranna masing-masing gitu nya. Tong boro keris dianggo nyelakakeun batur mah angkot ge tiasa gitu margi. Nya bener logikanya urang teh nya. Harusnya bener. Hartosna eta mah kembali deui kepada mindset orang da emang mungkin kapungkurna ieu teh sanjata atuh. Senjata kanggo menikah meureun membunuh atau kumaha nya. Da seukeut gitu nu mawi ieu teh besi aji gitu anu di dalam teh istilah nama aya isren jeung doa Eta teh nya ujug-ujug celek we jadi teu ieu teh di parancahan heula dipasihan nilai kanggo saha dicepenganana mata kudu dipulasara di naon sih naman dipusti-pusti ku urang wajar lah keur mencintai budaya leluhur urang tong just a book buat naon eta naon atuh bahasa Inggris teh panayagan don't just a book by with a book cover eta anu hartos naon eta teh mun ka masjid tong nganggo sandal sae bisa dipaok bisa dipaok lain jangan menilai sesuatu itu dari covernya saja gitu minimalnya orang hoyong terang heula naon sih urang buka ieu penasaran tong ngajak ngobrol wae atuh kan abi rek dibuka ieu ngajak ngobrol wae atuh da kumaha nya guys nya jadi kudu fokusnya orang buka gitu tong ngajak ngobrol wae dacan nya siap jadi rek dibuka ieu kudu ridho nyari ridho pak ayo rek dibuka mah ngajak ngobrol wae nya teh kengeng gitu urang teh siap cekapnya tah abi rek muka ieu ngajak ngobrol sok coba nya kada di jagi lah eta perasaan orang anu rek ngabukana gitu da ieu teh bener sejarah atuh muhun atuh nya mukana gitu menang sembarangan sok atuh mah tah gitu tong ngajak ngobrol mah atuh mal kayak teh mah oh iya hilap guys tah janten tata cara muka pusaka kan kantos tuh baheulanya di nu video abdi nu satacana nya diajarkeun yang eta mah kapan menakan abdi gitunya nah cara muka keris teh ditarik ke ujungna terus dipesat sarangkana ke luhur kita gitu terus kurang di apa ya di diangsuhan sebagai bentuk penghargaan karena ini adalah hasil naon sih hasil manifestasi dari kanyaah kolot baheula karyanya mahakarya ieu seni ieu seni teh naon seni teh keindahan mah menurut abdi mah gitu oh nya saya lah bisa juga lain meureun cing da aing mah lain pakar seni gitu lain pakar keris oge deh nah ieu nya tuh guys tuh di sana tuh nah ieu teh sebata keris lamun ku urang ditinggal dina rancang pangun aya eluk aya ricikan-ricikanana nya bagian-bagian tina keris urang bisa dibahas saeutik ieu teh jenis keris naon gitu gitu jadi untuk sadayana pedah ngeluk sebut keris belum tentu eta teh benar sih matak aya ricikanana gitu terus ngartos sakedi-kedi anu mawi jeung aya oge keris nu teu ngeluk anu lurus meureun mah nya aya itu hartosna nya keris teh seueur rupina tuh kan teu harapalnya geuning nya kitu kan matak oge tong jas buku Bible kapar eta teh mana eta pamali gitu nya nah ieu pami dilihat ti nu rancang pangun ieu keris eluk 4 6 7 8 9 11 lukna 11 terus aya sogokan 2 paling sini nya kemudian aya kembang kacang jalen sinarang lembek gajahna 1 terus sogokan di dieu nya berarti ieu keris teh namina teh keris sabuk inten eta teh nya gitu sabuk inten ieu teh nah secara makna jeung filosofina sabuk inten teh meureun ngaharendungan kata sabuk teh kan ieu nya beubeur tinu berlian kacida berarti meureunan maknana teh ngameh si anu gaduh keris ieu teh gagah we kitu gitu mewah gitu nya meureun bisa salah aing euy guys soal aing teh nyaho gitu ke urang papardi we ngaditan disebutna keris teh kieu bentukna teh kitu nya tah cara ngalebetkeun kerisna oge sami di ubuykeun carangana ti luhur ka handap kieu tah gitu tah laleuna trot teu eta teh bentuk dari sebuah penghormatan merenya karuhun urang atuh benar kan sakitu meureun pemaparanana jeung si keris teh atuh da sanes ukur besi tua anu enggak ada keindahanana aya nya tah ieu teh nu disebat pamor teh eta nu bodas-bodas teh
eta teh Nya. nu borolok kitu teh mah Mun teh ieu teh lamun dinu bahasa perkerisan cenah saur kasepuhan meureun kitu nya. Ieu teh disebatna teh pamor beras wutah. eta teh Nya. naon ai beras wutah teh maksudna Beras bahe. oh beras Nya. bahe Beras bahe teh meureun mainana teh beras yang ketumpeh-tumpeh atau beras nu katumpah-tumpah. nya, nya. Meureun anu dimaksudkeun mainana teh eukeur ka sajarah teh tah naon atuh eta ka sejarah kasejahteraan meureun kitu kasejarahan eta nya kesejarahan naon aduh aya kumaha bi teh kasejahteraan gitu nya si jalmi anu megang eta meureun doa teh simpulna nya doa ieu teh kolot mah nya. heeh atuh lain ukur bener senjata nya ai panya teh kitu mah ieu teh sami we siga golok kitu bedog paranti jangka sawah nya panya teh geuningan si horeng teh disebutna teh naon sabuk inten tah sabuk inten teh meureun beubeur anu tinu inten meureun kitu lamun mah tinu segi bahasa tina bahasa mah tapi nya tidak anger urang ge kudu maca literatur jeung ensiklopedia eta teh teu tiasa di ieu mah dan nyarioskeun kirata we lah kira-kira nyata gitu nya Ya, mah orang siarekeun gitu meh benda ieu teh tong dikaitkeun we jeung anu negatif lah tapi eta teh emang benar-benar lamun jalmi nu biasa ieu mamang model abi misalkan kan abi mah awam gitu nya kana pusaka mah abdi teh aya minat gitu oh ieu pusaka teh resep gitu tinu resep we heula nya terus ku abdi teh dikoleksi mang tah nya si gamang panandingan amang mah nya di goah oge di kasagudang gitu tah nya naon misalkan sagudang naon eta maksud teh lah kolot tak lah gitunya urang teh talamun abdi hoyong ieu mah misalkan aya resepnya aduh ieu teh resep geus teh da abdi mah awam gitu mah kana pusaka digaleh eta di sistem jual galehkeun kengeng meser kitu eta teh sawios da meureun siga meser beusinya mah nya teh sawios wae eta mah kan konteks terima kasih teh nerima jeung mengasih da zaman kapungkur ge meureun empu teh ngadamel geuris di piwarang ku raja nya aya upetina kan gitu meureun nya bintang jasa gitu penghargaan terima dan mengasih gitu. Terus dijual belikan kengeng tuh ya kengeng wae selama ieu adalah benda benda anu istilahna ngandung harga gitu dan teu mubah tuh orang ngoleksi keris emang kunaon gitu sami jeung ngoleksi randa maksa asogojim ngoleksi eta aduh koleksi kaleci mah nya zaman barudak mah nya gitu naon salasna mah bade cara leuwih tong tabu gitu kan sok pabelit jeung paranormal teh nya eta mah cek paranormal maksudna naon sih teh ngajual beli hodam urang mah teh ngajual beli hodam ngajual beli cenah eta teh aya benar teh mang ieu mah ada danguan kitu nya tah meureun dulur-dulur oge gaduh pernah meureun nya ngadangu kieu ieu pusaka ti abah misalkan kange nyarang hujan atau tapi kange angin naon angin puyuh misalkan eta teh memang nyaran aya kitu na mah kemungkinan emang aya wae atuh kapungkur mah nu mawi benda-benda sapertos kieu teh pan nya balik di kana pengharapan jeung doa. Itu di dinya aya asror atawa keajaiban nu disimpen ku Gusti Nu Maha Suci. Cukang lantaran di mana we? Buktosna oge geuning Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lah laut ku itu benar canis ku sorban oge nya. Padahal mun cek logika mah meureunan. Pan laut teh nu aloh atuh. Nah aloh mi orang Nabi Musa belah laut eta ku itu kartosa sebagai asbab gitu aya asroran dina itu kemarin di dieu aya asroran gitu nya da sedik harapan jeung doa teh meureun nya simpulna teh nya ka Gusti Nu Maha Suci gitu tah jadi nya dulur-dulur nya sadaya geuningan keris teh sanes saukur ku urang naon disangkut pautkeun jeung juri mah geuningan keris teh filosofina teh wah geuningan ngabahas filosofi ngan ngabahas kata-katanya namun dari segi bahasa unggulnya tak engke urang bahas ieu mah lebih dalam jeung pagujuban Duhung Pasundan euy di mana eta teh di mana di Bandung euy di Bandung nya geuningannya lain di Jawa hungkul mang Bandung ge Jawa atuh beda kan Jawa Barat Jawa koek maksudnya sok kitu patuh nya intina mah meureun dulur-dulur nya ieu teh salaresna mah urang teh naroskeun gitu kan ka Mamanggilang teh kan salah satu nya abi teh kena jeung Mamanggilang teh kitunya ti zaman naon mang di zaman Firaun di Koloran kan zaman ngadu bandring merenya keur budak tah dugi ka ayeuna teh abdi ninggal di Simang Elang teh aya pusaka-pusaka nah kalaresan abdi teh tetarangnya dina bab pusaka mah da meureun abdi naon naroskeun teh kudah kanu apal meureun mah da naroskeun ka tukang tahu mah meureun moal dijawab nya mah padahal dia segala tahu
tahu. Iya. Ya segala tahu. Ya gitulah pokoknya mah dulu-dulunya inti nama meureun ieu teh sebagai benda anu ku urang kedah di Memulai dipupusti kitunya Sanes da eueuh dipupusti sangkut teh nya. sangkut pautna meureun urang manaon ieu keris bisa nyajieun batur garing meureun nya meureun aya taya widina ti Gusti mah meureun moal jadi oge nya mah nya pan tahtal Gitu, mungkinat wa meureun. tahtal masih atilah samudayana ge kumaha anjeunna hartosna aya balik di atas kemungkinan teh aya usik malik aya maksudnya sanes ku isren anjeunna lah kitu meureun ceuk bahasana mah teuing bilih salahnya euy hampura da lain ahlina atuh saya mah atuh urang salah teh teh naros kana lain ahli salah sebenarnya mah da simkuring mah anyaran gitu jelema anyar cager nya nyari teu naon daripada anu galelo tapi mending nu gelo nya mah gitu nya inti nama itu jadi ngaler ngidol nya euy dulu inti nama jadi mah sebenarnya mah video jembatan keur segmen berikutna ngabahas dina segmen ngabudak Ngabudak keneh jeung paguyuban dukung Pasundan anjay nya mah guys kayak urang talung ti ieu duhung Pasundan nya saha wae isina naon wae eta teh organisasi naon panya mah tujuannya apa edukasinya naon wae gitu tina perihal pusaka teh bagea atuh di Bandung aya pelestari eta di Bandung Masya Allah alhamdulillah sugan we atunya para pelestari di mana wae ayana nu di Jawa Kalimantan di mana wae di Nusantara cing jalo mantra leres amin kita harus bersatu padu membangun bangsa ini itu pan cekang Abah Asep oge nya bangsa yang apa kaya itu dilihat dari budaya naon kumaha cenah apa kok nama budaya lah gitu bangsa yang hebat itu dilihat dari budayanya bagayanya benar mah geningannya keris teh sanajan geus aya pencerahan ye Kang Sim Abdi mah geningan aya naon tadi disebut lambe gajah naon dicikanana bagian-bagianana ai panyate modal di jiga samurai we kitu mah ada kutu apa teh nya urang teh nya nu pada intina meureun dulur-dulur nya di dieu Sim Abdi istilah nama sejak bade sharingnya sareng Mang Elang gitu tanya Mang Elang ku kituna meureun istilahna bilih wargi-wargi aya nu bade tumaros perihal tosan aji tah tiasa meureun komentar di handapnya mah tah eta tangke ku urang taroskeun kanu ti duhung Pasundan teh nya leres nya bener jadi ngamai apal ya aya nu disebut pusaka nya aya nu disebut jimatan benten beda eta teh nya benten kayak urang bahas jeung paguyuban duhung Pasundan nya da ieu mah sanes anu bener-bener terang gitu dengan ukur jelema anyar ya tapi kan minimana merenya dulu orang teh tiasa sakedik sanajan sasieun sabeunyereun orang teh tiasa nyanak tinu saena anu awona ulah dipiceun ulah mah menang capek gawe orang teh diomean di ropea tah gitu kan atuh kedah kitu tah sabaraha eta biasanya masihan mah Allahu Akbar ngeudak ka dieu teh di abi mah teu aya kan gua abdi ieu nya bios aslina di tukang bae teu lah itu nama sok eta mah da Kang Emang Elang aduh ditampi atuh mun aya di mah ka abdi keun nya nya antok hilap nama kening pokona mah kieu we akang lamun gaduh keris bebas lah ngan harga kumaha abi asal untung mahal kita bercanda guys jadi meureun dulu sata acana urang cintai budaya urang boh kerisna boh iketna boh naon deui mang tina sagala bahasa rupa adat istiadat jeung kana kesenian kurang teh kedah dimulai ulah dugi ka ceuk kasarna urang teh ngarasa kaduhung bodoh geuningan bodoh teh lain artina ieu mang duh aing kaduhung geus kolot ditanya ku incu teh nyaho ku teh diajar teh amarnya mang tah ulah dugi ka kitu dulu nya pokona mah pantengi terus channel lokalitas tina segmen ngabudah nya ngabahas budaya daerah tah di subscribe di komen, di sarekeun, naon deui mah? Dibebetkeun ulah. Diangkat ya channel kudu nepikeun ka maju atunya. Doakeun ya guys nya pokona mah anu nge-like, nu nge-subrek, anu ngomen sadayana di ngabantu emangnya didoakeun cing panjang umur sugema lahir batina, rezekina melimpah. Wah pokona mah dientekeun jodohna, hutangna cing kabayaran sadayana. Itunya amin lah pokoknya nama saya mengadoakan yang terbaik buat kalian sahabat-sahabat CS di mana we aya nanya CS teh
naon cek teh colmet naon ces Ces, karena naon? eta lah dulu ya we lah ah dulu eta gitu. dalit gitunya pokoknya tetap pantengin terus lokalitas menuju terbatas dan dan melampauinya melampauinya. nya meureun dulur-dulur sadaya mung sakitu nu tiasa kapihatur ku diri abdi nya bersama abdi Deden di lokalitas sinareng Mamang Elang yoi mugi-mugi urang sadaya sing aya dina kajomantraan amin Mung pokoknya mah ditutup ku abdi nya jeung ku Mang Elang oke wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Cak. Rampes